A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nazim ahwalana wa hasin af'alana wa khalisna min alamil faqri wa dhuli wa asimna minal balai wal wabai wa ta'un wa min syururil a'dai wa syayatin wa nafsil amarati bisu. Allahumma yassir lana al-intidoma fi jamil umuri diniyah wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma wa'idna minasyari wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min judil bala wa darki syaqai wa su'il qadai wa syamatati a'dai. Ya muhawilul hawli wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya kasirona wal wa ya khaliqa jami'il af'al wa fitna liniyatil khairi fi jami'il aqwali wal ahwal. Allahumma salim Allahumma salimna wa salim dinana wala taslub waqtan naj'i imanana wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamna warzuqna khairay dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Hudi biadi kola tailati adiknya. Amma ba'du. Kapayuneun ibu-ibu ahli pengawasan sadayana, alhamdulillah dina enjing menjelang siang ayeuna urang tiasa patepung lawung pamprok jonghok tararepang ngarariung merbayaksa caralik di ieu madrasah dina pangawasan mungaran atawa dina mitemeyan deui pangawasan di madrasah dina sabada istirahat heula kirang langkung 2 mingguan merenya di sasi saum mingguan terakhir duikeun ka boboran siam. Lajeng ayeuna kaping 12 sasi Sawal hampir 3 mingguan ya istirahat teh. Alhamdulillah dina mingguan ayeuna bertepatan sareng kaping 12 sasi Sawal tahun 1445 Hijriah. Urang tiasa riung lumingkung pamprok jonghok patepang wajah caralik ngahempak di madrasah dina raraga pangawasan. Atanapi dina raraga Bandung kuping ngabandungan jeung ngupingkeun naon rupi katerangan anu diuningakeun ku para ulama wasilahna diterangkeun nya ku jisim abdi gitu nya ku jalaran kantos ngaos gitu. Kantos ngaos abdi mah dharma ngaoskeun lajeng atuh ngahartoskeun lajeng atuh aya anu tiasa meureun diuraykeun
anu teu tiasa mah dilangkung gitu. Tatu pamugi-mugi angkatna urang ti bumi masing-masing ti palih kalerna nya, ti palih kidulna, ti palih kulon sakedikna, ti palih wetana kayu madrasah sejak pengawasan sepuhna karena sanggening aya ieu marurang kalih istrinya ngariringan langkah urang sadayana sing dicatat ku Allah kana lengkah menuju karidoan Allah Subhanahu wa taala. Da ku jalaran taya kajabinya urang pangawasan teh pandi niniatannya ku niat anu ku ulama ditungtun dina kitab ta'lim ta'lim kantosnya ngaos ta'lim ta'lim nya alhamdulillahnya ari namina mamanya nya teu tarerang lah insyaallah sebagian terang sebagian nun teu nya tapi insyaallah lah aya nu ngaos saalit dina ta'lim ta'lim diuningakeun ku Said Ismail bin Ibrahim nu ngadamelna nya supados pangawasan aya dina kaberkahan tina laladangan pangawasan teh bisa janten sababiah barokah di dunya pitulung ke di akhirat mangka pangawasan teh cenah kudu diniatan gitu diniatan ulah dalamo angkat gitu ulah dalamo ngincin ulah dalamo ngalengkah kedah aya niat ulah kedah aya niatnya saur dina kitab mah saur dina kitab taklim niatna teh kirang langkung ayat 7 gitu alah cenah ayat 7 abdi mah niat pangawasan cenah kitu sakitu sae eta ge sae ngan lamun dipesek nya lamun dipesek niat pangawasan saur kitab ta'lim ta'lim kenging ngadamel Said Ibrahim bin Ismail jumlahna teh aya 7 mana rupina anu 7 teh kahiji saurna kitab nya abi pandarma macakeun teh nya saurna mege katerangan anu kenging nyerat para ulama gitu ulama nya ti guruna ti guruna nyambung ka Rasulullah kadituna ka malaikat Jibril salajengna ka Allah Subhanahu wa taala mah bohong ulama mah anu sok gede bohong mah anu ngaoskeunana abdi gede bohong mah ulama mah bohong sabab aya dina Qur'ana tina sapalina hamba Allah anu gede kasieun ku bebendu Allah teh ulama gitu lain ajengan ulama lain ustad ulama itu lain pangersa ulama lain al-mukarrom ulama itu cek Allah dina Quran anu pangsieun-sieun aku bebendu Allah cek dina Quran taya kajabi nyata ulama matak naon rupi anu didamel ku ulama teras dikitabkeun nya dikitabkeun anu cek santri mah disebat kitab kuning nyata kitab anu teu aya barisan itunya teu aya hartosan kitab kuning disebatna teh eta teh leres sadayana kitu sakumaha buktosna ku sabab anu ngadamelna ge ulama jami anu pinuh ku kasieun nyata sieun dibenduan ku Gusti Allah gitu pasti anu agung kasieun mah bakal ngajagi nya kana perkawis anu bakal janten sababiah lungsurna bendu Gusti Allah mata leres nya damelan ulama mah leres mau aya pencokna mau aya bohongna benten ejeung damelan ustad atanapi ajengan model abdi mah komo gitu nya gede bohongna itu daripada jujurna tah
Saur ulama ieu namina Sayyid Ibrahim bin Ismail dina kitab Ta'limut Ta'lim, kitab nama Ipisnya. Kitab nama Ipis. Supados Abdol dina bab pangawasan nya kalebetkeun ngawuruknya. Teras atuh ngaos itu. Kedah aya niat, kedah aya niat. Anu mana niat teh kirang laku aya 7. Mana rupina nu 7 teh? Kahiji kumanah keretegeun atanapi niatan pangawasan teh sejak milarian ridona Gusti Allah nya tah ayeuna keretegeun ya Allah abdi ngaos teh teu aya kajabi hoyong kengeng ridho gamparan kitu hayang ridho gamparan gitu anu kadituna bila mana Allah ridho bakal ngahasilkeun buah rahmat teh tangkalna mah ridho atuh dahana ridho daunna ridho tah anu tangkal ridho dahana ridho salajengna daunna ridho teh bakal ngabuahkeun namina buah teh nyaeta rahmat atuh bila mana aya dina rahmat Allah sagala rupa ge bakal mulia nya bakal mulia gitu bakal salamet dunya kalintang ke di akhirat. Tah gaduh ilmu ge laladangan pangawasan lamun niat sejak milarian ridho Allah kana eta ilmu teh bakal ngancik buah tina ridho Allah nyata rahmat. Anu mana jangelekna rahmat kana eta ilmu na teh sakumaha Quran misaur yakhruju minadulumati ilanur tiasa nyangan gitu berkana eta ilmu teh tina asal muasal urang teh terang kana terang geus terang teh urang teh hoyong lah sakudak sakedik ngalaksanakeun ilmu anu ku urang diangos teh gitu sehingga ibadah teh sanes langkung nurun tapi langkung naik. Teras eusina ibadah teh lain beuki hampos tapi beuki ngeusi. Nah langkung ngeusi ku sabab ti payun mah teu dielmuan. Ayeuna mah ku satos menak elmuna janten ngeusi ku ilmu tuh. Berarti timbangan amal saya teh ke langkung abot gitu. Tah eta anu disebut barokah teh nya. Tah anu disebut rahmat teh ya. Yahruju minadulumati ilanu. Itu nah ridho Allah. Nah milarian ridho Allah. Anu nomor kadua niat ngaos teh nyata urang ngaos teh sejak kanggo kikineuan gitu di akhirat urang atanapi mun saur bahasa urang mah kikineuan teh samina teh sareng naon ceng-celengan nya atau cek budak anu garawul ayeuna mah investasi gitu disebutna teh investasi urang sadayana di akhirat sabab urang mah da jamaah Islam identik sinareng keyakinan yakin sabada hirup di alam dunia teh kitunya kuasilah aya panungtungna nyata maot. Tah ke maot teh urang teh bakal jumeneng deui. Ngan benten alam ayeuna mah alam dunia engke mah alam akhirat. Gitu, alam akhirat. Tah di akhirat teh urang teh can nganjang ka ditu teh nya, can ngimpi-ngimpi acan. Itu lokasina di mana kumaha kaayaanana teu terang urang teh. Teu terang. Gitu rupana sakumaha jeung sakumaha teu terang lah gitu. Atuh dunya oge pan urang teh teu terang sadayana ge nya. Wungkul terang teh babakan satia meureunna. Cikopo ge da teu kaidek nya. Bojongengo. Indonesia teh sakieu legana komo alam dunya. Lega pisan.
tuh alam dunia ge urang teh teu apal sadayana komo deui akhirat tapi urang teh bakal nganyang ka ditu teh bakal tetenya mata saur anu nyarios mah pan urang teh gaduh gelar eta teh nya nyata gelarna teh naon disebutna teh camatnya camat teh sanes calomatu tapi calon mati urang teh picaloneun anu bakal pupus ngan ti payun jeung ti pengkerna anu hadir di dieu eta mah kumaha ngersakeunana Gusti Allah eta mah tah kusabab maot teh teu apal urang teh teu terang urang teh maot teh iraha-irahana wayah kumahana di manana lajeng atuh yuswa sabarahana teu terang urang teh nya teu terang maot teh teu terang urang teh maot teh tah kusabab maot urang teu terang tah mata kedah sae niat nah di antawisna nalika urang bade pangaosan kudu sae niatna di antawisna nu kaduana niatna teh urang pangaosan teh seja nyeng celengan gitu kanggo engke di akhirat sampeureun urang bila mana ruh ninggalkeun badan pan ruh teh ngalayang ge teh Bu nya ngalayang ruh teh kawitan mah di amprokeun tah ka Nabi Adam alaihissalatu wassalam nya diamprokeun dilaporkeun ka Nabi Adam yen keturunan Nabi Adam teh ngaranna si ieu ayeuna mah pindah alam ti dunya ka akhirat lamun gaduh ibu rama nu tos pupus tak kete ruh teh diamprokeun ka sepuh itu supaya terangeun yen anakna teh tos maot anu sok ngahawalkeun anu sok ngadoakeun anu sok ngajarahan teh nama geus maot moal ngahawalkeun deui moal ngajarahan deui moal ngadoakeun deui da geus maot teh teh bakal sedih sepuh teh alah cenah saha atuh gantina itu saha penerusna saha anu nuluykeunana walaupun maot nama di mana nya walaupun dikuburna ge di mana patopi jeung sepuh teh misalkan keukeuh we ari ruhna mah dicaketkeun ruhna mah dicaketkeun ku Gusti teh dicaketkeun ngaranna ge ruh anu hartosna teh lembut kusab lembut gampil dicaketkeunana mata kaya paripawas lelembutan geudinya lelembutanana cenah kitu nya lelembutanana aya keneh gitu ge nya itu ruh teh eta teh nyanak tina makna ruh anu hartosna lembut atau lelembutan tuh tos tah tos kitu disimpen we di eta ruh teh di hiji tempat anu namina teh alam kubur nya alam kubur atanapi anu sok disebut ku alam barzah hartosa alam barzah teh tempat anu samentawis waktos mah antara alam eta ka tempat anu bakal disabangke nyata ka alam mahsarnya katinggal ti eta tempat teh teras atuh ka alam anu dikantunkeunna sebat alam dunya ge sami katinggal dina samentawis waktos itu disimpan di dinya tah diantawisna samentawis waktos teh iraha bila mana pupus ti dinten kahiji ka-7 dugikeun ka-7 tah eta teh tiasa ningal ka tempat anu dikantunkeun ku anjeunna matak disebut lelembutanana masih kena aya teh lelembutanana masih kena aya tangke bila mana ti 7 dinten ka 40 dinten ta 40 dintenna tiasa ningal ti 40 dinten ka 100 natus kurang mah nya tiasa ningal tina natus kana 100 taunna ta tiasa ningal
Naon ka haolna tiasa ninga ka sataunna. Tah salajengna tiap-tiap tahun tiasa ninga. Salajengna ka dituna bila mana tos menak 1000 dintenna. Tah tiasa ninga. Lajeng atuh minggonanana tiap-tiap malam Jumaah tiasa ninga. Matak saur dina kita Minah Husaniyah bila mana urang kagungan anu tos ngarantunkeun kantenannya sepuh mah urang teh kudu ageng ka nyaah ka aranjeunna teh. Ceuk paripawasna najan ngalungkeun sahuap dibalangkeun jang marap anjing niatna sedekah teu seueus-wios aya ganjaran. Cacak-cacak sahuap dialungkeun ka anjing komo deui atuh biade ale-ale sadus dibalangkeun ka masjidnya. Biade kanu marhaba. Inget ka apa cek biade teh balangkeun teh ale-ale sadus. Ya nu marhaba gitu. Ayeuna biade da sok lebarnya teh. Da diitung atuh ku biade teh sadus teh batina teh. Eta teh jeung modal cenah tak teu jadi. Ngalungkeun teh cangkangna jeung dusna. Masyaallah. Sok pabeulitnya. Di lain sisi urang teh nyaah kanu mau teh. Di lain sisi teh isin bangkrutnya. Masyaallah. Atuh anu gaduh artos ya sami. Dina kutang teh dicocok we. Itu ditoongan ya. Di lain sisi eta nu gambar eta teh nya Bandara Soekarno Hatta nu beureum urang teh hayang sodako. Di lain sisi ieu teh aduh urang teh deui sok aya pangabutuh ngadadak deh kitu nya. Masyaallah komaina loba nu hajat cenah kitu. Ini para rusing ku pusing-pusingna nu didatangan di jiji ge. Masyaallah. Tah itu. Tah urang teh di alam barja eta teh peryogi bekal. Ari di dunya mah punten. Da kusab alam badag dea nya. Alam badag. Keuna ku lapar. Keuna ku dahaga eta mah sangu sareng cai. Tah ari alam barja mah daruh teh nya alam lelembutan. Teu peryogian ku sangu mah. Ku cai teu peryogian. Tapi peryogianana teh ku saripati tina sangu sareng cai anu disodakohkeun teh. Babadagna kudu hirup lalembutna saripatina tah ngocor ka anu maot. Matak malam Jumaah mah 1000 urang teu aya kagaduh ge kedah we ngaluarkeun mah. Ceuk pariposna cai-cai wae mah kitu nya disedekahkeun kedah. Komo deui atuh makmur. Nya ieu cenah Serang keuna ku proyek tol cenah aduh kayak 7 miliar atuh maknya nya teu kiat ngaluarkeun sabaraha mah jang tiap malam Jumaah. Gitu. Tah, peryogi bekal jang di alam pakuburan teh nyata anu mangrupikeun ganjaran. Ke ganjaran eta teh ku Gusti diatur. Naon nu diperyogikeun ku jami anu aya di alam pakuburan eta. Lamun tiris anu diperyogikeunana naon? Simut. Lamun keung nu diperyogikeunana naon? Katenangan, kabungahan nya. Lamun lapar anu diperyogikeun naon? Di dunya mah sangu. Lamun dahaga anu diperyogikeunana naon? Nyata cai. Tah ku Gusti teh. Naon anu diperyogikeun lamun seueur bekalna di alam pakuburan tah dijadi-jadikeun. Kitu ku Gusti teh dijadi-jadikeun. Saingga di pakuburan ana teh nikmat. Matak aya doa, mugi-mugi ya Allah ngajadikeun gamparan ka ieu mayit di pakuburan teh pakuburan tina sapalina taman anu eta taman teh tina sapalina taman sorga nyata anu pinuh ku pahala teh. Itu deuk jadi taman sorga kumaha lamun teu aya kanikmatan. Itu teu aya kanikmatan. Tah, matak urang kedah seueur mikanyaahna nya kanu pupus teh. Kedah seueur mikanyaan da urang oge pasti bakal pupus urang nyaah kanu pupus insyaallah. Hiji dua ti keturunan urang bakal aya anu mikanyaah ka urang ceuk bahasa sepuh mah geuninna melak naon disebut teh? Melak cabe moal janten bonteng, melak bonteng moal janten cabe, melak sae moal janten goreng, melak goreng moal janten sae. Tah engke mah disebutna teh sistem bukti. Geus maot mah nya sistem bukti teh. Nah ieu teh muni eueuh nu ngajarahan-jarahan acan ka kuburan urang teh
tah ceuri ke rumah sa Gusti gitu abdi ge da kitu henteu teras atuh salaki tara duh Gusti anak incu teh nu ngahaol-haolkeun ka abdi para mobil mah boga imah mah agreng usahana maju tapi nu teu inget ka abdi mun kieu-kieu teuing abdi gaduh anak incu teh tah urangna meureunna gitu tages maot mah disebat teh alam bukti dibuktikeun sakumaha katerangan teh gitu da ieu nya matak sangkan urang gaduh bekal ke di akhirat tah ayeuna bebekelanana diantawisna ieu pangaosan sangka janten bekal kanggo urang niatan pangaosan teh sejak nuju akhiratna anu maksudna nya sejak janten ngajanten kenceng celengan kanggo guareun urang ke di akhirat itunya guareun urang di akhirat da bakal maot pan badan urang teh teh dibagi 3 nya bunya sapertilu badan kanggo parab sato taneuh sakumaha diurusna ieu salira urang kasalon pariposna nya wah pokoke aya codak saeutik didempul aya reksak sakedik di bengkel wah pokona mah dinang-nanengne we supaya palaleung keur bool susu jeung sajabana teh wah kurang teh di bengkel supaya sae nya matak bool di kumaha-kumaha teh supaya hade waktos maot mah teras dikurebkeun langsung dibagiakeun ku cacing ini makananku gaang daratang sireum nya jangkrik jujur teh cing kalulunu ya kana bool anu diurus kana memek nu diurus teh wah cing kalulumun teh cing kana irung kana bahang jadi geulis teh teu aya geulis teh tinggal eta we tinggal tulang nya tulang oge kete bakal buruk anu kakantun teh ungkul hiji ajbudan bi nyeta cungcurungan nu mah buruk mah sabab ke jami poe kiamah bakal harirup deui bakal narerap deui anggota badan nyaeta ka betot atau ka ieu nya persani teh mah disebut teh kanaon mun ka betot ku persani eta ajbudan bi nyaeta cungcurungan teh ya ku cungcurungan janten we najan urang salirana disiksik di aur-aur di mana kete ka betot ku eta ngan aya anu lambat aya anu tereh matak dikuburkeun we teras disunatkeun di jarahan teh ngajaga jasa diantawisna mah bisi dibeko panena usum proyek nya bisi digali atau bisi dialihkeun atau bisi kubatur itu aya anu numpukan gitu tah ari di jarahan kajaga tuh jasa saperti lu urang kanggo cacing teras atuh nya ruh eta nya tah ruh mah eta mah kembali deui ka Allah tah mah ruh mah kembali deui ka Allah tah mah nya endapan Allah anu ngalebatkeun ruh kana daging satos 4 sasi teh gini bunya matak hirup dina kandungan teh entak eta wih deui ka Allah nyata kanggo nampi hisaban tah naon anu dihisab teh nyata saperti lu katilu nyata amal tah amal urang bakal uih ka urang tah mah milarian ruh teh ya gitu model ruh abdi teh kete diteangan ku amal abdi gitu dek mana si amal dek neangan ruh si ujang gitu sae awon tak bakal milarian gitu sae na supados urang ku Gusti tempatkeun di tempat nu mulya nyata sorga teh awonna sakan urang nangal walar kana kaawonan urang nya bedieuna deuk diasupkeun kana neraka tah tidinya bu urang teh peryogi anu nulungan teh heuh kumaha da tidinya mah urang mah tiasa nulungan nyalira da geus sidik urang teh pinarakaeun tah tidinya urang teh jurat jeritnya salajengna atuh diemut-emut tah anu diemut-emut teh lain si bos bu sanes anu seueur artosna deteh ke dihisab anu seueur mobilna anu kurang di juragan-juragan di obos-obosnya wah disanjung dipuja anu sangsara mah dihina-hina urang teh sanes tapi nu soleh
Itu disamat ku urang teh nu saroleh tak mah ajengan nu di lemur urang nu urang teu diwawuhan teh atau nu dipikang ewa teh ku urang teh kita disamat jeung kaduhung komo ningali ajengan eta salamet mah nya tuluy bisa mawa kulawargana santrina jamaahna karena karidoan Gusti digiringkeun ku ajengan eta teh da soleh salalamet anu kudu picilakeun teh ceurik Bu tah tidinya aya paribasa ceurik getih teh Bu ceurik getih teh harita aing kaduhu ngajauhan ajengan eta sugan teh teu kieu ieu ajengan si ieu teh padahal babaturan urang doraka di dunya teh tapi da deukeut ka ajengan eta dibawa ku ajengan eta salamet aing ada jauh tuh ceurik getih teh harita tah walaupun ceurik getih mah aya gunana udah geus kudu nangal waler kana amal perbuatan anu awona teh mah priyogi sabunya tah ku sabab kitu nalika urang ngaos teh supados nya urang seueur anu nulunganana masing sae niat mun neme oge nu kaduana nyaeta niatna teh sejak nyeng celengan kanggo di akhirat angkat pangaosan ka mana-mana ge di sejaan sejak ngadamel ceng celengan ku wasilahna pangaosan sugan jeung sugan ngasilkeun ganjaran kanggo pibeukeun urang ke di akhirat gitu tah lamun niatna kitu eta teh aneh bakal aya kaberkahan kana dunya jadi niat yang akhirat ku Gusti teh dibere dunyana jadi nu pangaosan kitu mah moal sangsara itu tah geus moal sangsara teh weuh deui kana sedekahna itu apakah 500 kene diangsulan 250 itu atau kumaha gitu. Tak aya keberkahan dina bab rezekina lamun pangaosanana anu dua niat mah tos dicumponan aya eta disuhunkeun atau henteu ka Gusti teh aya we ku Gusti teh dipasihkeun bahkan nerelek we kitu rezekina teh itu ada ieu mah ku Gusti teh dibere rezekina teh libarat cai dina pancuran leutik tapi teu pegat rase aya ieu mah libarat cai dina pancuran agung guor atuh ya aya moal pegat-pegat